Pelajaran tarikh utusan Allah. Kangjeng Nabi Muhammad eta teh utusan Allah pikeun sakabeh manusia. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutusna teh ka sakabeh manusia. Sanes ka urang Arab hungkul, tapi ka sakabeh manusia. Rek orang Arab ngaranna Arabi, rek urang salianti urang Arab ngaranna Ajami, orang Amerika, Indonesia dan sebagainya. Anjeunna panutup para nabi jeung pamimpin para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janten Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh adalah penutup para nabi. Sabak dan Nabi Muhammad mah teu aya deui nabi terakhir we lah. Lamun sebelum Nabi Muhammad mah seueur para nabi teh, para rasul teh. Saatos aya Nabi Muhammad maka moal aya deui nabi. Bohong aya lamun teh mah aya jalma ayeuna aya anu ngaku jadi nabi. Jeung deui Nabi Muhammad teh pimpinan para rasul utusan Allah. Jadi sadaya utusan Allah dipimpin ku saha? Ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun posisi Kangjeng Nabi teh terakhir daripada nabi-nabi sebelumnya kan ya. Satrasna sumpingna Kangjeng Nabi teh bari nyandak agama Islam. Diutus ku Allah Nabi Muhammad teh nyandak agama naon? Agama Islam. Sanes agama non Islam anu mana Allah Subhanahu wa ta'ala moal narima agama kecuali karena agama Islam ke dina poe kiamah teh. Atuh sing saha jalma anu agama na lain agama Islam, maka agama manehanana nu lain Islam teh moal ditampi ku Allah, ditolak, cilaka. Naudzubillahi min dzalik. Kangjeng Nabi Muhammad keturunan bangsa Quraisy. Nabi Muhammad teh turunan bangsa naon? Quraisy. Anu mana suku Quraisy teh mangrupakeun qabilah pangmuliana di negeri Mekah. Jadi bangsa Quraisy teh adalah pangmuliana qabilah, pangmuliana golongan anu aya di mana? Di kota Mekah. Katurunan Kanjeng Nabi Muhammad nyambung, maksudna sanes katurunan tapi nasab ari katurunan maka hanap nyata putra Nabi, cucu Nabi jeung saterusnya. Dimaksud di dieu mah bandungan nasab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyambung ka saha cenah nasabna Kanjeng Nabi teh ka Nabi Ismail. Nabi Ismail teh putra Nabi Ibrahim. Jadi kieu Nabi Muhammad ramana teh Abdullah ramana Abdul Muthalib ramana Hasim, terus ramana teh Nabi Ismail teh ramana teh Nabi Ibrahim. Pas kitu seperti eta teh seperti kieu Paja ramana Erwin ramana Haji Erus ramana Haji Asnen ramana Aki Samhadi, terus kaluhur aya 7 keturunan lang terus seueur lamun terang mah menyatu 7. Jadi inti nama Nabi Muhammad teh keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam.